Merinding baru anu nutup. Wah, halu bau nanti mah. Weka. Hari mereka bunuh sia. Mereka mana sia anjing? Woi. Emang ada nama. Weka. Biar rek ulin ka warung tutup ning warung, nangahulang di dia. Bangkrut urang aya nama euy. Nah bisa bangkrut warung geus maju gitu ge. Geus saminggu ieu urang ngimpikeun jurig tongtolang. Nah kaimpikeun wae, rindu sugan ka jurig tongtolang. Lain kitu kehead, bukan minta tumbal. Wah atuh bere we monyet anggora. Ieu mah kudu komplain ka King Kok euy. Anteur ya. Mentakan urang neangan di dinya oge urang tetek ngajakan komplain ka King Kok. Hari mana arek komplain naon gerah? Bisi hayang nyaho mah kamari urang dikepret ieu tah ku harim teu biru kumaha ieu hate. Arek hatena diganti ku hate muning. Geus kuat satiu ge geus diperkuat ku semen 3 roda. Geus lah isukan urang katen King Kok we. Urang datangan tuman lah. Hayulah isukan rang teangkeun bedog mah sareugeut da di imah ge. Arek naon deui man ka dieu? Diuk. Naon deui mana ka dieu, ha? Rek komplain dek kaki naon usaha urang jadi bangkrut kieu tah. Si ieu deui tah. Si eta kunaon? Sakrak heula deh ka si eta. Pan ku sieu diajakan muja ka jurig tongtolang. Heuh pan harita ku deek diparapkeun ka jurig tongtolang. Atuh da sia mah ka kamarapkeun jelema Cilepeung, parapkeun mah pur babi kehead. Lah kamari ge ka urang kaimpikeun wae rek diparapan monyet anggora da piraku atuh. Kira-kira saya nelpon. Halo, biasa. Oh, GoFood. Siapa yang mana ya? Pai, eta GoFood orang tadi mesen keripik bonteng. HP nama Xiaomi ningki arek ditukeran mall jeung Yongwan full AC. Gagah nih aya aplikasi si montok eta wallpaper lagi jiga artis Jepang nih. Oh, iya mah kamari anyaran ngadownload. Soalnya aplikasinya ge si montok nu ieu mah non modna teh nih. Jika tuh berbagi kilah lewat share it. Nah, jadi ngomong kan share it gitu. Heuh sia di naon make ngomongkeun share it nya arek komplain meureunnan. Dipretkeun jeung jurig tongtolang sia ku aing. Ki, iya paket Ki. Oh. Nah, sabada kieu paketnya. Padahal keripik bonteng hungkul kan? Jika es batu ningki eta mah teuing bakukul bonteng sugan jerona. Keueun sia, tong membangus. Kumaha atuh ki ieu urang minta solusina soalna urang dihantui wae ku jurig tongtolang gitu ripuh. Geus lah aya mah solusina urang tobat bebarengan we lah aya mah. Mun hayang nyaho mah da aki ge sarua kamari teh dihantui we ka impi-impi we eta si jurig tongtolang teh. Aya mah urang tobat bebarengan heuh urang ibadah di ka Gusti Allah lah. Masalah si jurig tongtol mah bae lah ku aki engke urang botolan lah. Oh atuh ki ari kitu mah siap. Geus lah aya mah barali ke marane masalah eta mah ku aki we engke gampang. Siap ki. Assalamualaikum. Bumianya ada. Ada di dalam. Ya, Den. Enggak, kalau lebet silakan. Mak, Ya. saya sasaha. Kalau betul pilarian dah tadi marah ya. Kalau betul pilarian di sana kali gitu. Ijo, mau ngapain lagi kesini?
Kamu mau ngapain sih kesini lagi? Kamu jangan wakang ngawek-wek atuh. Terus mau ngapain kesini? Aku cuma mau minta maaf kok. Ya aku tahu kok cinta kamu bukan untuk aku. Dari sesudah dan asar aku sadar kok. Aku bukan cowok bajingan kok. Aku mah cowok kekes. Emang bajing sama kekes bedanya apa? Gak tahu, itu juga kata jurik tolang. Apaan sih, nggak jelas banget. Ya udah iya tuh. Ya udah. Ya intinya aku kesini aku mau minta maaf. Sekarang aku sadar kamu yang terbaik tapi bukan untukku. Besok ada yang mau ketemu sama kamu di terminal Kolecer. Siapa? Pokoknya datang aja. Aku pamit ya. Wey. Ayo non Jong. Ayo ngobrol mesra jeung maneh pas mata. Ayo non. Ayo orang diuk tuh belah ditu tuh nu rada geunaheun. Ayo non ngajakan ngobrol mesra. Sebelumnya orang minta hampura heula nya, urang geus ngabobat hari maneh. Mun sliding we tuh kapalang. Slow ka ngegas. Urang ka dieu rek minta hampura. Oh, masalah etalin di kamar geus dihampur ada ku urang. Oh, atuh syukur hari gitu mah. Ulah poe isukan datang ke terminal Kolecernya. Arek naon ke terminal Kolecer? Lah pokoknya mah datang we nya, setelan pokoknya sing rapih, ulah setelan ngurek. Heulah siap mun hudang teu beurang. Usahakeun isukan datangnya jam 4. Geus satunya urang yang lah abu demen si kaberangan. Siap. Ipeng. Kamu kenapa? Kamu yang kenapa? Aku mau minta maaf sama kamu. Minta maaf buat apa? Aku mau minta maaf soal kemarin aku udah nyakitin kamu. Cuma mau minta maaf doang. Iya, aku sadar kok. Emang ini semuanya salah aku. Sebenarnya aku juga mau minta maaf sama kamu karena selama ini aku kurang perhatian sama kamu. Oh, jadi kamu maafin aku. Kamu mau kan baikan lagi sama aku? I need you, baby. And if it's quite alright, I need you, baby. To warm the lonely nights, I love you, baby. Trust in me when I say, oh, pretty baby, don't let me down, I pray. Oh, pretty baby, now that I found you, stay and let me love you, baby. Goblok Love you. Sebenarnya aku juga selama ini minta maaf. You're just too good to be true. Can't take my eyes off of you. You be like having a touch. I Pokoknya wanna hold datang aja. you so much. At long last, love has arrived. And I thank God I'm alive. You're just too good to be true. Sebenarnya, Can't take my eyes off of you.